Bener iya si Ustad geus wani ngalunya. Geus wani ngahina, geus wani ngimaman. Naon eta maksudna jelema? Apaan aing teh genep kali mau ngahaji teh. Nah, make jeung daek ngimaman. Wani-wani solongkong ka hareup. Ngimaman. Apaan aing yang jelema anu di dieu haji? Tokoh masyarakat haji. Aing teh kunaon nya? Lah, geus haji. Montong nanya aing Ustad. Montong nanya aing. Bios Pak Ustad tong diudag lah. Ari lepat abi kunaon atuh kangnya? Eta Pak Haji sada ku kupingan teh sada ku kulutuk ka abi kunaon atuh. Oh gitu. Ya tak, ya teh nanti ngimamanana di dia mah kudu ku Haji Mayung wae buku oge. Tuh, mun bener babacaana. Ah, kumaha atuh kitu mah nya? Bareng ku Haji Mayung wae di dia mah kuduna teh moal ieu oge. Ari abi atuh kumaha nasibna we ajeuna terus kitu mah. Kan abi di dieu teh piwarangan di pusat kedah di dieu. Jeung imaman mun. Pak Ustad, ngaran Haji Mayung teh. Ah, lamun dicaritakeun loba we ti omonganna teh lah. Ge naon atuh. Samemeh buka oge. Mas nyebutkeun teh buka. Aya we. Pokona mah ger atuh di masyarakat di dieu teh. Jadi buka, ada keleubeungan dina speaker. Loh, kumaha bener rame atuh masyarakatnya. Oh, matak oge kitu. Pak Ustad, Pak Haji Mayung loba piomongkeun. Dan subuh dia bakal insya. Tah itu Pak Ustad, ngaran Haji Mayung teh, loba pi omonganna teh. Sagala oge hayang sorangan. Keun atuh, wios lah. Aya nama ku abi wios kapan ka bumina? Oh, geus seriusnya. Nuhun. Isin ku batur. Oh, ayo atuh. Penghargaan. Geus ku aing ayeuna. Diareunkeun ku aing. Haji, Rek naon atuh? kadieu pun Geus sopan si teh make tajud si teh boga akhlak. Sok buru, asup ka ieu mah. Buru. Ustad, tutup pantorna. Sia bangkar warah ngaran ka orang terhormat ka Haji Mayung. Pingkeun deui Ustad. Ulah sok wani-wani nih mama. Apa ieu ieu? Ieu teh orang terhormat geus gendep kali pan mau ngahaji naon ge? Make kope haji. Ieu teh ratusan juta ieu. Wajar, lamun ieu jadi imam taraweh, jadi imam salat. Memang kudu ku ieu, rek kumaha? Sok ayeuna, Ustad, udah minta dihampura ka orang terhormat ka Haji Mayung anu geus mau ngajina. Meungpeung Haji Mayung kene soleh, meungpeung kene sadar kene ayeuna masih kene aya jadwal ngahampura. Sok buru. Oh, si jaka kehe Ustad ka mana balik kieu teh si jaka kehe teh? Engko bieu teh asup si teh. Ustad. La ilaha illallah. Beh namanya aing keur kukurutuk we. Eueuh si Ustad teh. Ku aing. Da kunaon atuh Pak Haji teh orang kalebet kalau mirang tutupan panto. Lapan si teh tutupan panto ngarah teh kadenge ku tatangga. Geus sopan si teh make tadi we itu. Si teh boga akhlak. Sok buru asup ka dieu. Sok geura minta dihampura buru. Geus sopan teh make tajwid. Waalaikumsalam. Nu ayeuna teh deui. Asa tadi teh. Pasti teh kronik nasi Ustad ieu. Pasti ieu teh. Pak Haji, Naon? Sok. Ek sujud, ek minta dihampura naon? Sok buru. ngapunten atuh abi teh nya Pak Haji. Da can terang. Mana wi teh kayak Pak Haji dipengkereun teh tadi teh. Ustad tak ulah sampai ka kitu. Urang dia mah geus apaleun nu ngaranna Haji Mayung, harumna Haji Mayung teh batur geus kaambe. Kuduna Ustad teh geus apal. Oh iya Haji Mayung. Gua kira mulut. Kudu eta teh geus apal, urang dia geus apaleun Ustad, ambeuna harumna. Anu geus genep kali mau ngahaji kan beda atuh. Dina lengkahna oge. Tek. Kitu ada orang terhormat mah. Muhun atuh Pak Haji, hapunten abi teh terang Pak Haji. Ayeuna kieu. Ustad, ieu dengekeun. Mulai ti detik ieu kahiji tah ieu teh pangaruh ieu teh baju jeung sorban. Engke pingkeun deui. Oman, ieu catet ku Ustad. Kahiji pakaian ganti ulah make baju kieu ulah make sorban mun ka masjid. Make topi engke dibalikeun salatna. Sabab lamun Ustad masih make nu kieu make gamis nu kieu kahiji Ustad pisan kailmuan. Ustad karek apalna ge kitab koneng. Heuh. Nu ping anu bodas anu kejong anu ieu kitabna. Percanten Pak Haji. Kudu percaya sabab lamun teu percaya ge dipaksa kudu percaya. Hiji eta ye. Jadi ingat pakaian ulah kudu make gamis bukan ke sorban. Biasa bae salat mah biasa. Ulah siga anu hayang kapake, ulah anu hayang kapuji ku masyarakat. Da anger ieu anu berhak ngimaman di dieu mah. Manaon eta teh kitu Pak Haji, sanes kitu, abi mah nganggo jubah mah kudu sakadar eta we resep kitu Pak Haji.
Pasunatan sugan we nabi husun netepan Pak Haji. Lain Ustad mah ukur hayang kapake ku masyarakat, hayang jadi ustad ku masyarakat. Padahal mah ilmu nama eueuh. Kitabna oge ukur karek hiji nu apalna oge. Geus catet entong loba protes, entong loba komplain, entong dimulai detik ayeuna baju ganti. Kaos biasa make topi nangke balikeun maneh salat dikitukeun. Tah ulah kongkong make sorban karet. Ulah teman. Bisa ngalaksanakeun kitu. Cicing di lembur ieu. Lamun henteu bisa ngajalankeun sakumaha parentah Haji Mayung, maaf dengan segala hormat kaluar di kampung ieu. Kaluar. Nah sababna? Ya kaganggu akidah ieu. Kaganggu atuh. Pak Haji, atuh terasa dibedah kumaha ayeuna. Ya lamun percaya Ustad, hate Haji Mayung teh gegeberan ayeuna. Gegeberan sanggeus aya Ustad mamake baju kieu. Lamun ayeuna Ustad masih keneh henteu bisa ngarobah sikap jeung diri, moal tenang Haji Mayung, moal tenang lamun kieu carana mah. Geus, pokona mah catat kusya, tah kumaha tah nu mariskin dengekeun heula yeuh, anu sok menta sodaqoh ka Haji Mayung, anu sok ngadagoan infak ti Haji Mayung, anu sok ngadagoan zakat ti Haji Mayung, catat kumaha sakali deui mararane nitah ngimaman ka dieu ka Ustad ieu. Dikitu tak untuk enake ucap baneula lamun aya ku Haji kitu tak kumarane nya lamun maneh masih kene kongkolingkong maaf dengan segala hormat sedekah infak jariah zakat leungit juk ayo mah juk araratu geraba lagi sok catatkeun bejakeun ka masjid catat kade ieu ulah dipake di ka masjid ulah kau ngarah eueuh anu nitah deui jubur tenang. Jadi abdi teh mau dihapunten itu Pak Hajinya. Dihampura. Ukur sebatas ieu ngan hari hate mah teu satungsung ustad nancan insan insaf mah, can insaf. Jubur kan teu balik. Jub balik itu. Yo imam teu Hajinya. Juk. Son. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sih. Masih pakai baju gitu deui teh eta gara-gara nama sopan make jubah jadi dia tah ngimaman ayeuna mah moal sia aing pake tenang hirup teh si Ustad sanes make jubah wae kitu mah aduh ya penyakit ya si Ustad nah gara-gara ya jeung Haji Mayung ieu kudu dibereskeun ieu kemana nya indung barudak teh ieu teh aduh pan itu ke pamajikan eta mah